Mir, ini tante mau nyari rumahnya Nenek Sakti. Sebelah mana ya? Alhamdulillah, ini mah lobat, belanja bulanan. Alhamdulillah. Cuy, nasi nggak buka datang nggak bisa dulu bang itu nih. Korban teman bala entar menang, orang mah jalan manuk kita menang geuningan atuh aneh nya teh berarti kunaon sih. Jadi ada inget ke anak injuk kieu nya, aya naon atuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih. Aduh ya. Angkat ya jurig. Tinggalin atuh ya aberangan aing Bagong. si ieu teh asa keur naon Nah, ke mandi, aing mun keceretan sia keur naon cep ngebak. ngebak burung kan hayu sia rek meuli sayur mah Ih, tuh, ke mama tuh, ke orang. heueuh kajian anter hayu Ya, ke mana? beli sayur kasih burung apa masih ke mana Juroknya tuh ke sana. oh Buruan nah. bona ada nitip sayur mah ini eueuh Aya, teu nyeusehan meureun kenal lektor juga mah. Nah, di bawah di koko teh. buru besing mangkat mantep tukang sayur. Mah. Di kokom tah. Mah, Naon? tah di Cep. kokom tah. Naon nitip sayur mal? Sayur di Mang Adan. Heeh. Cep sedek teh cep ngilujeng di kokom. Di kuliah deh. Cuma Oh, ya, kuliah malu, cek teh. Kesukaan kuliah kana jajan. Ih. Ya berapa ku pader sih suka nyonya cai. Beli cabe. Nanti apa? Bawang. Di sayureun. Udah beli daging. Aya di kulkas kan bawa situ. Mahi, iya. Di Mahila. Kau bejan si pohonnya? Heeh. Ayo. Ade. Tadi masih kita main naon apa? Tadi mah. Heeh. Poho aing. Belum betrik ka sana mah. Oh, betrik. Direk mulai nanang bibi. Kita lek beli cabe. Bibi teh melak cabe. Melaki tapi can buahan. Ih, kira-kira buahan lah. Kita buru-buru. Kan aya waktuna meureun. Udah teh balanja bener mualnya. Di budak titah nyiram beli ampun teh ah. Bener pisan timang titah nyiram ku kolot sakieu ge. Can hujan-hujan sih geus 2 tahun. Saya geus sararese. Kulilah sih yang dititah balanja. Ini tersiwati can budak aneh. Apa tuh gan burung katumanan di luar negeri mah kitu tah. Ti. Wati. Hudang coba sete geus borang ge oge barang nyamu mamantuan aing kerja sapoe yang geus juot. Wati. Wati. Naon teteh? Astagfirullah we karah hudang sia Wati sugan edan. Aing ngamun geus nyangu, geus nyeusuh. Ampun teuing ya Allah. Geuning heuh geus beurang teteh. Wati biasa udang beurang di ditu mah. Ai sugan teh teh peuting keneh. Jadi wati ngadeluk wae ngarengkol. Kos orai. Teu nyara ramu we karah hudang eta bedang dar mun kos dongdok kolot. Ampun teuing aing cabol kolot sia teh. Hidang nahan dulu sorot anjing di ditu. Di mana Pak Duetan? Wati teh keur peuting teh kaboros si beungeut acan tararundu. Langsung modar, teh modar langsung molor. Aya karak udang kaberangan. Geus gara madi ka ditu. Bebersih, aing geus nyangu, geus naon ngeunang tinggal nyatu we. Tah karena geus sapoe geus tujuh. Atuh kabeneran teteh we yakin geus ngejo. Wati teh geuning lapar. Hayu urang daan. Wati teh geus lila teu dangjing teteh bareng. Hayu, aya deungeun naon? Teteh masak itu tadi pepecah. Teteh ngambek tuh, wati asa yang dangjing sambel. Hi, siap kembalikan sambal gampang lah, sambal mah nya. Sambel tarasinya. Saya bau naon sih? Wati can mandi meureun ti Bau kamar. kelong, ah. Sing gede sangunanya. Wati lapar pisan. Ampun, ngeunah sudah dia masak ayeuna jeung lauk asin ya. Mana ieu ngeunah lauk asin ieu. Koko. Aing keur pilihan lauk asin. Asin sih. Mau naon atuh? Kebo, makanya.
Siapa lo ke boy mang ayah apa? Parantian. Parantian naon? Ih, sama bobo aing randa, segala enta. Ada terong kedukeun ka aing. Kalau ka. Ieu naon, Chef? Dok cak-cak urang. Bang saya ada cak semua. Beli naon? Luak liat doang. Ih, era tuh. Aing beli beli cabe. Batur iya tak terong. Tak naon terong. Ini parantian. Parantian. Ulok betrik apa iya? Abe belah mana nya? Mana iya Si puputran doang. Iya, aing ngidahan cabe. Mana mang? Geus belikan cabe tamas ya. Eta Tuh iya mang beko. mana nya teu segala enak segala beko tanya. Mangaya apa beko? Ya berapa duit mang? Tidak minum. 10.000. Ini kok murah. Kita dulu ada mah. Nah, ada kok semut masia. Saya bisa mata. Beli wae, Lex ya. Hah? Naon atuh? Mang dari pangbalikan. Heeh, sama ieu nya. Ta ita. Dek berondong apa dek ieu? Tamu senior huntu. Naon atuh? Ieu ta. Ini kita beli naon deui? Buah. Dia moal. Malah. Naon atuh? Naon-naon ieu urang mah lewatan doang. Makan doang. Mang bikokom tah nyebutkeun eta tah, nyebutkeun cabe. Buru aing teh jemputkeun cabe aing ngemeuli. Aing boga duit segala jemputkeun aing jemputkeun cabe. Balik ah beko lagi eueuh. Sedang beli beko weh. Bisa masalah, masa beli beko ke tukang sayur. Orang beli ieu wae ah, ngeunah sugan. Jadi bahaya mah. Beli goceng. Goceng. Ini ku murah sih. Udah, duit naya apa? Oh, recehan tuh gan. Ayo. Mana isi mamang nak? Mang ya. Yuk. Geus mah hebat sakieu ge. Jadi dia jeung di ditu mah bedanya aing teh poho. Rasa aing peuting kene. Itu aya kieu teh geus isuk. Mau sorong atuh mah gelo. Tetenya oceina heula. Naon ieu teteh? Tong komen. Pokok cacing. Tapi aing lapar ah. Teteh ulah poho nyoka cai. Geus kabeuheulan. Wati lapar banget ah ti heula. Tunggu aing atuh edan. Tah. Teteh ngagoreng kerupuk tah tutung dada tutung paling dia dapat kerupuk negro hideung. Teh ulah ukan sih. Eta lah kok didinya ku teteh di kereutan. Buset lauk naon ieu teteh? Aduh ante aing murah jelas. Ngeunah teu? Ngeunah. Wati lapar. Bola. Entar kemana? Kita beli cabe bolong kali ah. Tumin ta? Aing teh ngadaang cumi teh. Sok alaratkeun. Teteh Wati karek mangidedang jeung nu kieu. Wati kana itu mah jeung bakakak wae unggal poe. Beurang isuk sore peuting bakakak terus teu urun-urun. Hah? Bakakak naon sama enggak poe. Jangan aing bas bosen lah. Yang saminggu sekali ge bosen. Bakakak orai teteh. Nah itu mah orai ge diarulahkeun. Ngeunah geuning. Teteh sok kadang bangkakak orai. Bakakak orai. Heh. Atuh kok ala rejid. Geus bener saya bakakak orai si Aji. Udah lah si Acap. Acap. Ngeunahnya. Nararajis ah. Eta mah orai naon. Beda deui. Tapi yang geus gila hayang sih.
Kayak kerupuknya kok. Kerupuk negro. Kekikik mana sih? Kerupuk negro kayak mantap. Sasetan juga si Bona. Tapi itu kayak bisa kamari ngarang pernah ngarang orang. Karak nempo dah. Yang mabok. Bon. Bon. Budak. Sekerdang. Kan? Halo Gang. Oke ya. Wah, udah. Saeta. Nama sarua. Sasi. Tasi Bon ih. Oh, kayak ya, pakai wow kayak belang. Buru. Oh, kayak kadinya. Kedeng. Tumben geus jarang wae kieu. Oh lah, itu kan barang modelan. Satu di mana? Teteh ieu tetangga. Oh. Asa asing banget mah. Emang icing tiba heula di dieu. Masa tuh bau sih? Mau ulun bareto. Asa wau tapi poho ngaranna tuh pan geus Coba ingat-ingat. Pikir-pikir. si Encep orok. Taha. Saya sarua pokok. Aing poho deui Bona. Astagfirullah. Kedeng. Tapi teu nebukna mah saruanya. Yuk ah, kurang keluar kerja urang. Anda pasti inget kan? Lahir. Ya iyalah. Ingat. Aing kan inget saya si Wati geuningan Allahu Akbar. Saya putar ieu saya ka dieu. Heueuh. Geuna ayeuna mah sia loba berubahna. Bareto mah kos tandakala, ieu kos meong congkok. Saya mah bisa teuing kos teh etehna tuh eta mah. Aing pan hirupna di kebon, di kampung, sama beda jeung ange iyalah. Coba daang kan erna. Geus aing sedang Geuning balik ti ditu daangna kos kieu. Nyawa teh si teteh olah kos kieu. Bisa teh mau oleh-oleh. Mawa candilikan doang. Asa pakaian butut meureun Susuhan. Heuh beredang na tangan ya. Tuh jadi inget zaman baheula nya ti Erna kalau orang laja topeng teh naha. Pertemuan teh gebruk ka Aronya jamban. pisan. Muni pinu. Pejejeng lalakinya aman. Kata meni langsung diputuskan ku lalakina. Atuh loba taian huluna. Ampun, saya teh inget na. Jadi inget deui si Wati. Aduh sia mah lajo film ge kana kasel. Para ruas teh enggak gebruk. Jamban. Nyaho teu. Eta anu apa dijungkung mata nyepet. Bisa mah saya inget gini. Inget mah. Era banget sia Bona. Kabogoan. Saya tak kumaha. Bujeng geus geulis. Bujeng bau bolot. Era banget sia Bona. Nah, harita mah buksa teh kuat sabool. Geus ayeuna mah sia dipondokeun kieu. Makana itu pati wawuh tadi. Tilanak ngurun sabool. Jangan emang ya nanti ngaranna nirukun zaman. Setnya eta nya. Atuh cara aing we kiri tinggantung kieu. Biasa, aing mah hayang sih bangsa nu pos ieu teh duaan. Anu hiji medok, hiji keriting. Oh, wae nu hijieun teh sarua, ente sarua. Serius. Piring-piring ge sarua. Oh, magelo nya. Emang Bona. Teh magelo, mati mah itu. Heuh sugan bonanya ente tak antar laku-laku ke pakai burus katai sugan nya. Kemudian apes. Awe-awe kalau pasar. Boleh darter apa Kebo. Mana sih tempeng? Saya tak kumaha sia. Kunaon? Di sambal teh terus kan menang lalaki deui. Encang. Eta si Edo. Edo, geus nikah deui. Sudah patah hati. Naon ngincekan laki ke diri. Ayeuna teh mah nyusul, cek aing ke Hong Kong. Cara aing ade geulis. Saya ngarang Hongkong di Hongkong mah. Aing sebenarnya mah kamari teh ka Arab. Cuma cek aing kitu, aing teh kararuat di ditu mah. Kawalahan, jadi aing pindah ka Hong Kong. Di Hong Kong mah kan lalu tiki baleuneuh. Arera. Karolot oge. Saya mau kawin emang. Tadi itu udah kawin. Nanya ka saha? Sia lah. Aing kan geus kawin mah meureun. Macam mah nikah. Kita can kawin-kawin mah. Kok bogan sa kos kumaha rupan ampun teh nya raksak meureun. Power. Gara romblang. Najis. Wewe tahu cing sia mah. Kok duit sih ya? Duit di mana ini nya?
Lumayan ah. Cep, kamar mesin cep. Antri daguan. Berak teh main balik wae. Wati, aing kali-kali aja kang ka Hongkong. Aing Mah? kayaknya ho. Cep mangi duit. Mangi duit lumayan tuh. Mana belanjaan? Kanjang teuing. Belanja naon? Kan kita belanja meureun cabe. Arek nyambal Si. teh mah yuk. Oh, eta nekot Beak gedang. sangguna. Acan cep mana teh anak beli beko. Lo teh ada edan fisik sekolot oge. Dan cep mana teh cep anak beli beko cenah balik deui. Beli naon? Astagfirullahaladzim ya Allah. Beli mangi duit teh nyelap di topi. Ini cabe mending sayureun. Allah Akbar. Yo, aing mah cabe mah. Ayo we. Kamu Nah, sampai beli beko atuh. subuh. Di kajian jeung urang. Heuh, gua aya emang. Aya. Nuhunnya. Bayar apa bara duit? Eta 5.000. Bayar teh, bayar kan. Dibayar ku bibi. Dibayar ku bibi. Nuhunnya Kom. Nuhunna. Heeh. Sehingga kan beli sayuran di sekokom. Aku udah mesin siapa ah? Saya mau kahidang nah pernah sorangan mau nahaun. Itu kerja seureun. Kita ada barang beli. Padang. Ayo mah urutnya. Buat masih ya yo. Abi wati ngambil sang urang mah. Ada apa, Duh. Cep? Di naon cep? Spaghetti. Spaghetti. Tuh, spaghetti tuh. Coba ngasaan. Mana teu? Ngacungnya. Basi meureun ieu mah. Heuh. Terus mamaku masih. Ini tadi macam batu basi dapat kerasa. Bukan Basi. rasa apa? Anjus beak sapiri basi-basi ge. Uh, Masuk orang kumaha bona aing mun nyari botong kumaha ku teh hidung.